Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Isma'u ma qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dinaungin ayeuna urang masih tiasa ngamumule titipan umur ti Allah, dimumule ku amal soleh di usian ku kegiatan thalabul ilmi, supados umur nu Allah dititipkeun ka urang sadayana ieu leubeut ku amal soleh tangtosna ieu teh manfaatna uih deui ka urang sadaya nu gaduh umur, uih deui ka urang sadayana nu dititipan umur. Nu salajengna rahmat sinareng salam mugia salamina dihaturkeun ka Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna nu parantos ngusahakeun satekah polah supados Islam nanjeur di muka bumi, tur nyebar ka setiap penjuru dunia, sehingga wasilah ikhtiar bentuk perjuangan Nabi Muhammad sekali para sahabat Islam biasa dugi kalembur urang sadayana, Islam bisa ngancik dina manah urang sadayana. Wajar upami urang sadayana seueur sholawat anu eusina doa kanggo Nabi Muhammad supados anjeunna dipaparinan rahmat sinareng kasalamatan. Tihlap ka kulawargina, ka para sahabatna, oge ka sadaya umat-umatna ti awal duikeun ka akhir. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, majeng kana hadis anu kadua masih babu nawakidil wudu'i, bab nu ngabatalkeun kana wudu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Aisyah, sareng hadis katampi ti Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Ja'at qalat Aisyah parantos nyarios, ja'at parantos nepangan, Fatimatu bintu Abi Hubaisin, Fatimah putri Abi Hubais. Ja'at parantos nepangan, atanapi ja'at teh sumping, biasa sumping biasa nepangan. Saha nu nepanganana Fatimatu, Fatimah bintu Abi Hubaisin, putrina Abi Hubais.
ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat maka Fatimah nyarios faqalat maka Fatimah nyarios ya Rasulullah hai Rasulullah inni salarasna abdi imra'atun hiji istri ustahadu anu abdi keluar darah istihadah. Ini salarasna abdi imra'atun hiji istri ustahadu anu abdi sok keluar getih darah istihadah. Fala athuru maka abdi henteu pernah suci. Fala athuru maka abdi henteu pernah suci. Afa ada'u naha abdi kengingantunkeun. Afa ada'u naha abdi kengingantunkeun as-sholata kana salat. Qala Rasul sasauran. Qala Rasul sasauran la anjeun ulah ninggalkeun salat. La anjeun ulah ninggalkeun salat innama zalika sabenerna eta istihadah. Innama zalika sabenerna eta istihadah teh irqun panyakit walaisa yang lain eta istihadah teh bihaidin haid. Innama dzalika sabenerna eta istihadah irqun panyakit walaisa jeung lain eta istihadah bihaidin haid. Faida akbalat maka di mana datang haidatuki haid anjeun haidatuki haid anjeun fada'i maka tinggalkeun ku anjeun as-sholata fada'i maka pek tinggalkeun ku anjeun as-sholata salat. Wa idza adbarat jeung di mana beres eta haid. Wa idza adbarat jeung di mana beres eta haid. Fagsili maka pek anjeun ngumbah anki ti anjeun adama kana getih. Fagsili maka pek anjeun ngumbah anki ti anjeun adama kana getih summa sholli terus pek anjeun salat. Summa sholli terus pek anjeun salat. Muttafaqun alaih hadis nu disaluyuan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Walil Bukhari sareng numutkeun Imam Al Bukhari kata Nabi kagungan Imam Bukhari summa tawaddoi terus pek anjeun wudu likulli sholatin pikeun satiap salat. Summa tawaddoi terus pek anjeun wudu likulli sholatin pikeun satiap rek salat. Wa asyara sarang masihan isyarat saha muslimun Imam Muslim ila annahu kana sabenerna anjeuna hadafaha miceun kana eta redaksi hadis amdan kalayan ngahaja. Annahu sabenerna anjeuna Imam Muslim hadafaha anjeuna miceun kana eta redaksi hadis amdan kalayan ngahaja. Wa an Aisyata mangga bilih bade di ausla kayak bilih neras kana hadis nu kaduanya bilih waktu naseur kana teras hadis kadua sareng katilu mangga.
Apa ada anki ti anjeun karena salarasna Imam Muslim para wargi sadayana insyaallah rupina dina tarjamah oge ieu teh tos kapahami nya. Janten ieu teh berbicara ngeunaan pembatal wudu nu kadua nyaeta kaluarna darah istihadah. Hadirin rahimakumullah, ari darah istihadah teh rupina salah sawios getih darah anu janten kabiasaan ibu-ibu nya kaum Hawa. Janten aya darah haid, aya darah nipas, aya darah istihadah. Kaluar ieu darah sanes dina masa haid, sanes dina masa saatos ngalahirkeun, namina istihadah. Kasusna para wargi sadaya ieu teh nu kaalaman ku salah sawios istri Fatimah putrina Abi Ubais. Anjeuna ngahajan pangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bade naon? Bade naroskeun ngeunaan istihadah anu kaalaman ku anjeuna. Saur anjeuna, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu, abdi teh hiji istri anu sering istihadah, kaluar darah istihadah. Fala athuru, abdi teh teu pernah suci. Nah buat aya kalimat fala athuru margi ari darah istihadah mah teu aya waktos anu nangtoskeun nepi ka iraha kitu nya. Benten sareng haid, ari haid mah siklusna jelas. Teras teh nipas sami kitu nya.
dina pelajaran-pelajaran fikih aya batas maksimalnya 40 dinten. Eta teh hasil survei para ulama gitunya, naros ka ibu-ibu anjeun lamun tos ngajuru kaluar darah nipas sabaraha poe. Jadi teh aya anu minimal sehari semalam, maksimal aya anu duwi ka 40 dinten gitu. Terus bade ngeunaan darah haid nipas atanapi istihadah ieu teh aya kaitan sinareng salat itunya. Kajadian rupina ieu Fatimah putrina Abu Hubais teh para wargi sadayana teu acan nampi ilmu ngeunaan kumaha sikepna nalika datang istihadah itunya. Yang istihadah anjeunna nganggap palaat guru abdi teh teu pernah suci margi teras-terasan kaluarna gitunya. Head mah samingon beres 5 dinten beres gitunya. Ieu mah teras we bisa berbulan-bulan. Nah cenah abdi teh kenging ninggalkeun salat. Aya poin penting nama ya. Nah nuju istihadah teh sami sareng haid salat dikantunkeun. Maka Nabi ngawaler saur Nabi kumaha lah ulah ditinggalkeun nalika nuju istihadah. Naon margina innama zalika irqun. Darah istihadah mah penyakit sanes haid gitunya. Penyakit sanes haid. Terus dina ieu kitab disebatkeun para wargi sadaya penyebab ayana darah istihadah teh infitahu irkil azil tanapi azir artosna teh jadi aya bagian urat anu pecah dina rahim gitu. Jadi darah nu kaluar teh akibat eta urat anu pecah gitu. Terus nah bet bisa pecah cenah gitu. Walida yanduru al atibba ieu teh kedokteran cenah naliti naon penyebabna bisa pecah teh biqalqin baligin ila khurujidam fi ghairi waqtil haid. Itu kusabab aya emutan anu nyababkeun gelisah nya. Stres, seueur pikiran gitunya. Eta cenah penyebabna teh. Nyababkeun eta urat teh pecah para wargi sadaya. Kaluar we istihadah. Mung catatana ieu ulah ngantunkeun salat. Nu salajengna fa idza aqbalat haidatuki lamun datang haid pada sholat kantunkeun sholatna beres haidna pek anjeun mandi bebersih tos kitu kenging sholat. Berarti para wargi sadaya nu salajengna kedah aya pembeda antawis darah istihadah sinareng darah haid gitunya. Darah istihadah sinareng darah haid. Nah, ternyata para wargi sadayana ulama selangkung ti payun nya ngajelaskeun gitu. Amma khasaisu damil istihadah ima para ibu bakal langkung terangnya simkuring mah ngaos tina kitab. Kriteria atanapi ciri-ciri tanda-tanda khusus getih istihadah teh saur para dokter cenah gitunya. Jadi si getihna teh
getih warna asli nah gitunya beureup nya sapertos getih biasa gitu. Terus nu salajengna upami getih haid aswad eta teh kehitam-hitaman. Tah berarti engkena aya dua cara keur nangtoskeun ieu teh darah haid, darah istihadah gitunya. Kahiji ningal siklus haid heula. Misalnya biasa haid tanggal 3 nepi ka tanggal 10. Berarti lamun tanggal 11 12 masih keluar darah, berarti eta darah istihadah. Kumaha lamun misalnya sanajan sebulan sekali oge haid teh tanggalna mah teranger gitu nya. Bisa jadi misalnya tahun kamarisasi kamari mah kaping 3 nu atos-atos kaping 3 ternyata salajengna kaping 5. Nah kumaha eta maka tinggal warna getihna. Teu nya. Mun ternyata nu kaluar teh masih kehitam-hitaman, oh berarti darah haid. Salami darah eta keluar haram sholat itunya. Lamun ternyata darah natos katinggal, oh iya mah beureum jiga darah biasa itunya, oh berarti eta darah istihadah gancang weh bersih mandi susuci gitunya. Nah terus para wargi sadayana amma ahkamu damil istihadah hukum-hukum nu berkaitan sinarang datangna darah istihadah fa innahu la yamna'u syai'an minal ibadat ieu teh teu jadi penghalang kana ngalaksanakeun ibadah-ibadah itunya. Berarti salat laksanakeun, saum laksanakeun. Bahkan di dieu mah disebatkan para wargi sadayana fal mustahadatu tu'tabaru fi hukmi tahira. Nunuju istihadah teh dihukuman sapertos istri-istri anu suci nu biasa itunya. Eta poin-poin pentingna para wargi sadayana ngeunaan darah istihadah biasa we laksanakeun salat laksanakeun saum itunya. Para wargi sadayana eta rupina kanggo hadis anu kadua. Jadi kesimpulanana kumaha? Kesimpulanana darah istihadah teh itunya ieu bisa kumaha ngabatalkeun kana wudu gitu. Terus aya riwayat-riwayat anu sanesnya aya kalanggung ya kusim kuring. Dina riwayat nu sanes mah kieu hadisna summa tawaddu'i likulli sholatin. Nunuju istihadah mah setiap bade salat teh wudu heula itunya wudu heula. Teras para wargi sadayana sok sanaos misalna urang tos bebersihnya ngabersihan getihna teras wudu nuju salat tetep keluar darahna itu teu janten masalahnya. Bagi kan ieu mah sesuatu anu memang di luar kendali jalmi. Ari hoyong kahampangan makan orang teu bisa ditahannya. Ari istihadah makan tangtosna moal. Eta rupina kesimpulan dina hadis nu kahiji. Mangga ayeuna hadis nu kadua. Anu katilu. Wa an Ali ibni Abi Thalibin sareng hadis katampi ti Ali bin Abi Thalib. Sareng hadis katampi ti Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna. Qala Ali sasauran Qala Ali nyarios untuk kayan abdi rajulan madzaan, rajulan hiji pameget madzaan
anu seueur sok sering kaluar madhi. Rajulan hiji pameget madzaan anu sok sering kaluar madhi. Fa'amartu maka abdi miwarang. Fa'amartu maka abdi miwarang al-Miqdada ka Miqdad. Al-Miqdada ka Miqdad ayas ala supaya anjeunna naros an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam masa'alahu maka Miqdad naros ka Nabi. Fasa'alahu maka Miqdad naros ka Nabi. Faqala maka Nabi nyarios sasauran. Faqala maka Nabi sasauran fihi ngeunaan kaluar madhi al wudu'u wajib wudu. Fihi ngeunaan kaluar madhi al wudu'u wajib wudu. Muttafaqun alaih. Hadis nu disaluyuan ku Imam Bukhari sinareng Imam Muslim wal lafdu sareng redaksi hadis lil Bukhari kagungan Imam Bukhari. Ya paratoskeun deui. Hadis ti Ali bin Abi Thalib. Saur Ali teh kuntu rajulan maddaan abdi hiji pameget sering kaluar cai madhi. Pa'amartu maka abdi miwarang al-Miqdada ka Miqdad ayas ala supados anjeunna naroskeun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahu teras Miqdad naros ka Nabi. Faqala maka Nabi sasauran fihi ngeunaan kaluar madhi al wudu'u eta wajib. Muttafaqun alaih. Hadis disaluyuan ku Imam Bukhari Imam Muslim walabdu sareng redaksi hadis lil Bukhari kagungan Imam Bukhari. Para wargi sadaya kahiji aya kalimat maddaan janten kieu salah sawios cairan nu biasa sok kaluar tina larangan jami teh tilu nya aya opat panginten. Cai kahampangan, aya madhi, aya wadi sinareng mani nya. Tadi dia nuju dibahas teh tentang madhi. Angkenan di saha ti Ali bin Abi Thalib. Sora Ali teh abdi maddaan di saur santima maddaan lajeng ieu teh upami ningal kalimat hadis ya anu gaduh kasusna saha Ali bin Abi Thalib marentah ka saha ka Miqdad naroskeun ka saha ka Nabi ya. Beureun ceuk urang teh atuh tanyakeun we ku Ali langsung ka Nabi jeung nitah Miqdad sagala. Namun eta masalahna teh ieu teh nu rek ditanyana mitoha gitu. Nu ditanyakeun oge privasi ieu teh kasus madhi cenah kitu. Jadi isin Ali teh sakumaha disebatkeun dina hadis nu sanes gitu. Jadi Ali teh ngaraos isin miwarang weka Miqdad kumaha saur Nabi fihil wudu ngeunaan kaluar madi teh kedah wudu itunya berarti ku kaluarna madi teh ngabatalkeun kana wudu nu sataacana lamun rek salat teh berarti wudu deui tapi aya hadis dina lapad Imam Muslim aya parentah igsil dakaroka watawaddo kedah diwasu heula larangan artinya
Terus disimpulkan ku kalimat wasuh laranganana nandakeun bahwa madi teh bagian tina najis itu. Para wargi sadaya, kesimpulan tina hadis nu katilu nya. Kahiji, anna khurujal madi yujibul wudu'a wala yujibul ghusla. Kaluarna madi teh ngawajibkeun wudu teu ngawajibkeun kana mandi. Kitu nya. Cekape diwasuh bagian-bagian anu kakeunaan ku madina. Para wargi sadayana dina lepah madi mah ya teh para ulama sepakat ngeunaan najisna nya benten sareng mani. Jadi nutfah mah mani mah para wargi sadaya benten para ulama teh anu ngahukuman najis. Anu ngahukuman teu najis. Eta nu kahiji sakali deui kaluarna madi teh ngawajibkeun wudu teu ngawajibkeun kana mandi. Terus tiba di al-fadil hadis indal Bukhari dina sabagian redaksi hadis kagungan Imam Bukhari pastah yaitu an as'ala Rasulullah. Emang Ali teh ngangkan punya abdi teh cenah isin rek naroskeun ka Rasul teh kitu nya. Ieu mah dina riwayat Imam Muslim. Naon margina isina limakani Fatimata da posisi Nabi teh atuh cenah ramana Fatimah, ramana pun bojo kitu. Era nanya kami toha. Nah kitu para wargi sadaya. Fal haya'u walladhi mana'a aliyan radhiyallahu anhu min ayyusafihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihada soal. Ka era ieu nu nyababkeun Ali terhalang pikeun nepangan Nabi ngeuswe nitah batur kitu nya miwarang kamik dan. Terus para wargi sadaya anu katiluna kesimpulan tina eta hadis teh ja fi al-fadi muslimin. Oh iya mengiatan tadinya aya dina lapad Imam Muslim jantan anu miwarang awasuh kemaluan nya nu kakeunaan ku madi eta. Terus nu salajengna ayana parentah ngawasuh nu kakeunaan ku eta madi dalilun ala najasatil madi jantan dalil najisna madi gitu. Walakin ba'dul ulama qala tapi aya sabagian ulama anu pendapatna kieu yufa an yasirihi cenah ari sakedik mah eta teh najis anu dimaafkan itu dihampura ari saeutik mah cenah kitu nya lima syaqqati taharruji min sabab sesah ngajagana wallahu alam nya. Ajeng ayeuna hadis anu kaopat. Wa an Aisyah sareng hadis katampi ti Aisyah radhiyallahu anha mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna mikarido ka anjeunna. Doakeun nya urang Aisyah bojo Nabi. Sabab aya sebagian kelompok anu Aisyah teh dijejeleh. Urang kudu dibela. Aisyah teh mulia nya bojo Nabi. Urang ngemutna kieu Nabi moal sembarangan milih bojo ka kitu nya. Pasti nu terpilih numutkeun panalungtikan anjeunna kari-kari ku sabagian kelompok Aisyah teh dijejeleh, diawon-awon. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam salarasna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Nabi teh parantos nyium ba'da nisaihi
sabagian bojo-bojona. Nangis sabagian ya berarti bojona teh langkung dihiji gitu. Nah itu sadayana dipapai meureun dilatih rek salat itu. Oke nu caket sareng anjeunna bojo nu eta. Dina sapali hadis mah bojona teh Aisyah nya. Sanes dina sapali hadis kalau betina. Dina ieu hadis ge disebatkeun saur Aisyah nyium sabagian bojona. Dina sapali hadis nu ciumna Aisyah. Summa kharaja teras Rasul keluar ila sholati rek ngalaksanakeun salat walam yatawaddo tapi anjeunna teu wudu heula. Akhrajahu tas ngaluarkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad wa dha'afahu sareng parantos ngadoibkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Wa an Aisyah tasarang hadis katampiti Aisyah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salarasna nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala nabi parantos nyium ba'da nisaihi sabagian bojo-bojona tsumma kharaja teras anjeunna kaluar ila shalah pikeun ngalaksanakeun salat walam yatawaddo sareng anjeunna teu wudu heula. Akhrajahu tas ngaluarkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad wa dha'afahu sareng parantos ngadoibkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Para wargi sadaya ngeunaan kadoipan ieu hadis teh terjadi ikhtilaf ya. Jadi saur Imam Bukhari dhaif, saur anu sanesna teu dhaif kitunya bahkan sahih. Para wargi sadaya urang perjelas heula kalimatnya. Aya kalimat qabbala. Qabbala teh sok dihartosan nyium. Nyium. Al-lasmatu alal fami bado nisaihi kasabagian bojona hiya Aisyah eta bojona teh Aisyah cenanya anu ngariwayatkeun ieu hadis. Ieu disebutkeun dina hadis nu sanes. Bahkan dina sabagian musnad aya hadis khusus menyebatkeun kieu Rasul sasauran anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha nyium ka Aisyah. Ieu dina hadis nu sanesnya. Wa qala saatos nyium teh Nabi nyebat kieu innal qiblata la tunkidul wudu'a. Nyium mah cenah teu ngabatalkeun kana wudu. Nah, berarti nalika nyium teh aya naon? Bersentuhan kulit. Nah, bersentuhan kulit teu ngabatalkeun kana wudu. Teras hadirin rahimakumullah, kesimpulan tina ieu hadis nu kahiji, dohirna hadis yadullu ala anna takbilal mar'ah nuduhkeun ieu teh rek nyium istri rek bersentuhan kulit teu ngabatalkeun kana wudu. Ieu teh secara asal gitunya. Ieu teh secara naon? Secara asal. Secara asal bersentuhan teh teu ngabatalkeun kana wudu. Itu. Kabojo itunya upami kanu sanes eta mah aya larangan khususnya. Di urang sanes aya hadis nyebat kieu ningan lah naon hilap deui kalimat teh. Mun disunahkeun mah kieu upami mastaka hiji jalmi cenah dinaon dipancir dipaku mastakana la ayyub ana firasi ahadikum
khairun lahu eta teh leuwih hade mun mastaka dipancir teh ku paku min ayyamasa ar-rajulu imra'atan la tahillu lahu daripada hiji pameget kedah bersentuhan kulit sareng istri nu teu halal itu nya la tahillu di urang istilah sanes mahram nya ari istilah sanes mahram teh naon henteu haram nikah berarti lamun haram nikah kenging bersentuhan mun teu haram nikah teu kenging bersentuhan gitu berarti lamun sasalaman oge nya ulah di kumaha ulah diadekeun ulah diantelkeun kadang urang sok rada sesah teh ngajagi nanya diantawis dosa nu sesah ngajagina teh eta kada seueur diistighfaran runtuh pamiguru sareng muridna teh kada ditinggal murid urang teh tos haid can ieu teh ya rupinari tos kelas genep bahkan di kelas 5 ge nya eta tos anu haid rada dipilihan teh kalebat dina ieu Bu dina jalur nasabnya kan aya jalur nasab anu urang teu haram nikah sareng aranjeuna gitu berarti upami teu haram nikah haram bersentuhan teh nya kirang biasa ngajagi dina hal ieu jadi aya kalimat leuwih hade di kumaha dipancir mastaka ku paku nuduhkeun ieu teh haram atau kenging eta para wargi sadayana secara non ieu teh secara asalnya teu ngabatalkeun kana tah teras anu jadi batalna naon nah eta nya nu jadi batalna teh naon nu jadi batalna teh jadi aya kemungkinan kaluar tina larangan nu ngabatalkeun wudu sehingga aya ungkapan kieu dina kesimpulan nusalajengna al afdal huwa hamlu hadal hadis ala takbilin lam yusahibhu sahwatun gitu. Hadisna dicanak hadieu nyiumna nu teu ngangge syahwat itunya wa inna ma huwa takbilu mawaddatin wa rahmatin ieu mah nyium teh naon tandanya tanda deudeuh jadi nyiumna mah teh ngabatalkeun nu ngabatalkeun naon lamun ngangge syahwat eta dihariwangkeun kaluar madi nu tadi nah terus para wargi sadaya dina ieu hal teh aya ikhtilaf di antawis para ulama aya ikhtilaf di antawis para ulama kurang dugikeun pertarosanana kieu biji tina pertarosan hal yanqudul wudu'a amla cing ari alamsu bersentuhan sianarang istri teh ngabatalkeun wudu teh kahiji saur madhab Hanafi Imam Abu Hanifah nya saur anjeunna ila ada minnati bilam sipakot saur anjeunna mah cenah ari bersentuhan wungkul mah itunya ieu teh henteu ngabatalkeun kana wudu naon diantawis dalilna nah diantawis dalilna teh hadis nu nembe Nabi bade salat Nabi nyium sabagian istrina teras anjeunna salat teu wudu deui itunya teu wudu deui teras hadis nu kadua
Hadis nu kadua mah ieu kisah ngalonjorna sampean Aisyah di musola Nabi. Jadi Aisyah teh kulem itunya kulem dina gigireun tempat salat Nabi. Bubuhan nuju kulem barawargi sadayana kan teu tiasa ngontrol kana kayaanana nya. Sampeana teh kumaha ngalonjor kana tempat salat Nabi gitu. Kunabi teh kumaha Bu diseredkeun we si sampean Aisyah teh bojona nya. Berarti nalika diseredkeun teh kasentuh bersentuhan pandangan eta teh dina kaayaan Nabi nuju salat. Meureun urang kieu jawabanan atuh meureun jigana mah ditilaman gitu. Pas ngageserkeunana gitu. Lamun aya istilah ditilaman dicempal kudu aya teks kitu gitu. Kudu aya teksna gitu. Teks hadisna itunya. Teras nu salajengna aya deui nu Nabi nuju salat Aisyah teh lilir nya dina hadis nu sanes. Anjeunna teh kaleungitan Nabi biasana mah Nabi teh aya digigireun kitu nya. Nah cenah beuteung aya terus dirampaan kitu. Pas dirampaan teh kacepeng ku Aisyah teh dua sampean Nabi. Itu kacepeng dua sampeana Nabi nuju salat. Nya panginten upami dianggap batal mana bakat buburannya wudu gitu nya. Gitu. Aya nu diangge dalilna teu ngabatalkeun kana wudu lamun sekedar bersentuhan. Wa dzahaba Malikun nu kadua ieu mah Imam Malik berpendapat sore Imam Malik mah batal wuduna ku bersentuhan itunya, tapi ieu mah lamun dibarengan kunaon ku syahwat nya dibarengan ku syahwat. Teras wa dhahaba al-Imam Asy-Syafi'i la anna mujarrada labsir rajul al-mar'ah awil mar'ah ar-rajul innahu nakidun lil wudu. Sore Imam Asy-Syafi'i mah ngan wungkul ngaragap oge pamegat ka istri si pamegat ngabatalkeun kana wudu. Terus para wargi sadayana kesimpulanana ar-rajih anu langkung kiat saurang nya. Tadi teh batal teh upami disarangan ku syahwat. Nah, salajengna dina surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ieu nu diangge dalil ku sabagian ulama bersentuhan teh ngabatalkeun kana wudu nya. Surat Al-Maidah sinarang surat An-Nisa nya. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa nya ayat 43 ayat-ayat menyebutkan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya teh berkaitan sinarang wudu nya lamun ternyata butuh wudu beut caina teu aya. Kasusna kieu ya teu damang keur safar tos kahampangan kabeuratan terus aya lamastumun nisa nyentuh ka istri malam tajidu ma'an rek salat beuteung mangihan cai fatayammamu rek tayammum.
Tadi dia poinnya lamastumun nisa. Di kusabagian ulama lamastumun nisa di dia teh bersentuhan ngabatalkeun karena wudu gitu. Tapi diwaladai ulama nusanes lamastumun nisa mah terutama saur Ibnu Abbas. Mata kalimat lamastum la na teh naon aya alifnya lamastum tadi. Teu kieu au lamastum. Tapi dina la teh aya alif wajan fa'ala. Janten dina ilmu tasrif mah teh Bu lamun ngange wajan fa'ala lamasa ngandung arti saling nya saling. Lamun ragab silih ragab, lamun deungeul silih deungeul. Ari dorobat teh deungeul nya bahasa Arabna teh. Hartina teh dorobat teh bahasa Arab harusna teh deungeul. Lamun silih deungeul lain padorob-dorob teh. Silih deungeul padorob-dorob teh kitu. Tadina bahasa Arab mah ngange we wajan paala doroba. Jadi hartina teh robah pateungeul-teungeul. Jadi aya interaksi. Tasawur Ibnu Abbas lamastumun nisa didinya teh hartosna teh bersetubuh. Itunya bersetubuh. Jadi ari sakadar ngaragap mah henteu mun silih ragap batal gitu. Katanya para wargi sadaya. Jadi dina hal ieu tangtosna ikhtilafnya di antawis para ulama dina hal ieu. Hadirin rahimakumullah, rupina sakitunya wengi ayeuna sabaraha hadis? 43 tilunya. Kahiji tentang istihadah, nu kaduana tentang madi, nomor katiluna tentang nyium. Upami istihadah sepakat sama ngabatalkeun kana wudu, itunya madi ngabatalkeun kana wudu. Atanapi nu sata acana eta nu sepakat para ulamanya anu ikhtilaf kulem sinarang bersentuhan kulit. Kitu para wargi sadayana nuhun kana perhatosanana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.